daripada di bulan Ramadan lempangan maningan es tasubur es udang lohor sholat zohor teu kudu make sunah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deui di tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres geus aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar neuleut TV minimal komun we geus maning hees bae geus cek pamajikanna gateum meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tuh puasa kos gitu lalu ngomong ini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge ieu bata gitu aya anu nyekelan tasbih dihareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh baca putih basia baca boh hideung amat lompat teh si budak. Oh, asana kadinya kontrakan tah. Tanyakeun wae. Eueuh deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teh paeh teh aki-aki. Teh ku galedeg gitu. Tuh di imana ge gadoana geus teh beres. Atuh di deui galagat ku jana ge. Mata ieu teh. Mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ieu. Lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gendung gundang gendung gundang gendung gundang gendung dung 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 gundang gendung gundang gendung gundang gendung gundang gendung dung 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 jar ti talebos kitu jauheun begitu dek gundang gendung asa henteu naon nya buku tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah kitu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 ese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa asana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususun ila ruhi eta HP yang naon HP Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya nah HP-na ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapan tanggal kalapa ka WC angel di WC
sebab HP khusus sekarang itu Masya Allah jadi merenanan isi nagan nggak makhluk doang ke Allah mati isi coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedelan tapak napaan dedenyan tapak napaan aambelan tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak hulunya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu mantak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedeulean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal gedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dek dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon guala teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letik torekat sikos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya nolo astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta si tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek manta kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin. ซีน เสียปัน istighfar แบบปัน di dalam teh Gusti. Astagfirullahalazim.   Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.  Astagfirullahalazim.  เสียปันสักกะเดงอามัดประกาศนั่นเลยเตก
itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan gitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa tubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot ampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh gunaku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap jeung ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri deui asup torekat pejabat teu masantri deui asup torekat gede hulu sia kene nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek beuh komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureut teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat ja birahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep kurang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deui musikna dangdut tukang es blor tah tukang es neng nong kurang teh lagu omat ta neng urang kagarak datang ka Goiril Magdubi neng nong oma kajen ku koma neng nong musikan sia masih goblok ke budak musik nyanyiana instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat sana nu bisa ngahalangan moal bisa aya pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar
tidak belajar supaya bisa, setelah bisa supaya jadi ahli, setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna. Jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat. Tina 9 makom nu pertama adalah tobat. Eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan, dedengean, ambean, omongan, beteng dubur kubul leungeun, suku leungeun gol bu mulai geus ti dinya tah. Kuarina le motor Mio bagus amatnya. Warna hejo jambu mantep. Sabaraha duitnya eta? Mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi teh tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh kahalangan tadi maka karaku Mio kuari mah geus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beuki norekat ka dieu beuki wah-wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran aing mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat pokos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu torekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu ku nini-nina dikitukeun heuh aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh lah aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk sanu bisa ngahalangan sebab ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis pareup capek kaduhung amatnya tadi ka mana leumpang nanya di dalam oge blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai atuh tadi bae deuk di leuleuh bah takana eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikir nage geunaheun saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid mah sugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai deuk menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tah mah kiai ieu mah cara jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tah mah bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur wani atuh kos kitu bangpak ngaranna nah
mulai ka Allah ya adapun kenyana dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang melibat mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mendek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allah keun adapun mereknya nak urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae Numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta kos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tah tapi lamun urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudnya ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu.
maksudna urang hirup dihirupan ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah diuk didiukeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge. Urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah jan nu ngadiukeunna ge Allah. Urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang. Ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang. Pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa. Urang dipaksa kuari ku Allah. Hirup sia. Hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah. Bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa titah hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamana lihat titah di Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna ieu lah nu urang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu he jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul fi silatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun he jelema anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan
Wah lain wah nyarekan ke sawal. Karena kaing dar-dar deui. Di bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Supaya maneh takwa istimewa jasa. Mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun, awewena embung jajore meureunanan. Awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna, lain beungeut jelema beungeut perang. Aya teh jelema teh nu geus kitu tah. Embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena. Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh ja hirup moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh jadi koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ki 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahangna ka mana? Lawan dia sugut urang nu pahang engke nyambung ka ditu. Engke nyana panas. Gelisah. Ya minimal sungut pahang lah. Sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh pasa pelet eta. Pasa pelet teh siapkeun 7 batu. Teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan. Kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam. Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan. Artina Allahumma layyin Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti. Kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh layyin qalba sarwiti Gusti. Puasan buka cabe rawit sakil. Ilag bae. Jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah mun ragag ka batuna bleg. Nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'allakum tattaqun ieu. Siapa gua asih. Wirid kedua kali Allah. Panjang direkam ku sialah. Aduh. Beres, tiupkeun deui ke jam 12 batim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Sarwiti. Blum. Kerenjang nya. Bentanya na. Mulai teu bisa hesta malam kadua mah. Ya. Tilu berarti. Itu kalau Yusuf lihat dia batini roh itu ada sanukan kawan samsul kamar ada itu. Fuh, Sarwiti. Zaid. La'allakum tattaqun je lalawara leles ujian hatena ujian awewe kakarak 3 peuting geus jae kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daed aya ucing ge euy daed ucing daed sia mah rarasa aing jaed bae sakeun geuleuh jelema kasep amat itu sakos ge jaed bae kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang. Weh, lain lalawara eta kos kitu. Masyaallah. Nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tatakun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata cili irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung Bonteng Suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia
rupa-rupa lain rupa-rupa tapi nu dirupa-rupakan 5 urang hakikat kos gitu tabal keluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 baik ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleun nikmat da nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika orang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika orang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika orang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae gerage urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah warida kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula osok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga la ilaha illallah goseng puyeng can ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat aya jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikirna ge teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng men kene kos ku dewek eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lemur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantak ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis bungkanya hoan
mukanya hoan make tudung ka ditu mah make ieu dan karang-karang blangkon atau ka dieuna make paranti Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru tarekat eta geus atuh beda sorot matana lain deui tah ieu carita nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja. Tuh banyak anak bae geus tutup. Masalah. Ya, tak iyalah naon kitu kana. Urang keur carita. Ieu supaya hati-hati. Artina eta geus kitu teh hese. Jadi ieu geus ka Allah bae ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun. Robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah berarti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katita teu bisa kumaha nyana bae ngeunah nanyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieulah geus teu bisa kos gitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteuna. Ketika anu henteu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikeun sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der kade gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge ja pamere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jah hirup sakikeuna, der bae di nolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran, pan ieu murid nu daratang sih. Sial, unu ngazakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah. Jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngeunaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah.
namun orang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i, nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau merikak bulu orang mau gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamao teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mokos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena eueuh seutigeun kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah dagang teu dipikir aya rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh. Eak geus we jadawan ngaji bae peuting, ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Hei, mana betul? Pamajikan aja anak ngajoak tuh ya, waduh, wah cina ya gaji mah gaji baik, tengebul. Atau pan aya geus beak jualan geus eueuh, dahareun geus eueuh, nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh, beak kabeh. Keluar Imam Malik kenteng dicokot kunyana 3 jual ya jang dahar. Masya Allah, eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu, pake mangke bae di alam nu itu moal kebel urang ninggalkeun ieu tah. Imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna. Pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu. Kuari ulah di pikiran, jualan kabeh pake dahar, paeh. Itu imah urang, itu negara urang, itu pake urang. Geus. Lantaran kabeh ka Allah tuh, heueuh atuh. Coba pemajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasehatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bakal kolot tambah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit. Ngredit. Imam Malik bata kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh. Oh, masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah ka nu teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Itu hese-hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak bae ke pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dia teu bocor. Kurang teu tapi atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu bae. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Masyaallah, hese jasa. Hese. Duh, ya Allah, ya Rabbi tuh. Imam Malik. Sageus beres, Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna, tapi susahnya luar biasa. Dibere 3.000 dinar uang emas. 3.000 dinar. Jang naon eta? Jang meuli imah, jeung kendaraan, jeung sajabana. Tarima ku Imam Malik. Teu neun hadapan bebedak lawang digali. Wasiat ka anakna. Nak, kabehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah, balikeun deui ka pemerintah. Mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna, bikin ka anakna. Bikin deui haram abah, anak abah, turunan abah ngadahar duit pemerintah. Moal bisa ibadah, nya dengekeun. Muhun bah. Teu keubal Imam Malik maot, digali dianterkeun deui. Pangneangankeun kiai nu kitu.
pangneangankeun coba lu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulang hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyeng jasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasa di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah persis ka surang ka Mekah kos kitu bebekelan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge poe pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah Karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mah ngaranna engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu mah ngaranna orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ye geus tak kaungkulannya gegel bae urang dieu koros iki sarua ta urang ge kitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk tarawih engge aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan tinggal urang nyaritakeun iraha ieu puasa waktuna yajibu saum Ramadan nabi ahadi umurin khamsatin wajib ngalaksanakeun puasa Ramadan ku salah sahiji perkara nu 5 nomor kahiji bikamali Syaban salasina yauman bulan Syaban sampurna 30 poe di mana-mana bulan Syaban geus 30 poe geus ulah nyaritakeun tamah ru'yat jeung hisab ulah nyaritakeun lamun Syaban geus tanggal 30 poe baheula dimimitianana keur tanggal 1 Syaban teh melalui ru'yat ta eta teh lamun geus 30 poe di bulan Syaban geus ulah hese-hese puasa sebab
bulan Hijriah mah 30 hiji asal geus 30 poe bulan Syaban langsung isukna teu kudu ru'yat deui teu kudu ngahisab deui puasa babari sebenarnya nak naon hese-hesena tah 30 poe bulan Syaban istiqmal berarti enggak selantaran di tanggal 30 hiji geus ulah hese-hese geus ulah ngahisab geus ulah ru'yat tanggal hiji Ramadan esok dengan dalil istiqmal Syaban beres geus hiji tah ketentuan model gitu pemerintah kudu ceuli dinanangtukeun tanggal hiji Ramadan nomor kaduana kanyahoan tanggal hiji Ramadan teh biroyatil hilal pihakiman rahu neuleuh hilal bagi jelema nu wajib ngalaksanakeun puasa urang neuleuh bulan wajib urang neuleuh kitu kene jelema nu percaya ka manehanana bahwa nyana teh neuleuh bulan wajib bae puasa nomor katiluna wajib dilaksanakan puasa bisubutihi bihakiman layarahu biadli syahadat tetap hilal lihat jelema nu teu neuleuh kana bulan dengan adil syahadat urang tilok neuleuh bulan tanggal hiji bulan sabit maksudna ayu bulan tanggal 3 4 5 mah neuleuh bae bulan sabit bete pernah sebab hese di deleuna nah ieu aya nu neuleuh nyaksikeun dirina bahwa nyana adalah neuleuh bulan diterima persaksianana maka wajiblah Ramadan dilaksanakeun tapi adil syahadah lantaran aya adil syahadah aya adil riwayah ma abid awewe ngaranna adil riwayah jadi saksi betul benar tapi adil syahadah diantarana teu meunang dibere duit bener-bener saksi syahadah mun dibere duit geus teu adil syahadah ngaranna sebab aya kepentingan kudu bener-bener tabarru lillahi ta'ala adil syahadah nomor gaubat binibari adli riwayatin mausukin bihi ku caritaan jelema adil riwayat nu kapercaya eta ge sami jatuh tanggal 1 Ramadan wajib puasa merkalima bizani dukhuli Ramadan bil ijtihad manis sabahale dzalik tanggal 1 Ramadan dijatuhkeun na kusangkaan nasibna Ramadan dengan ijtihad bagi jelema nu saliru tanggal hiji Ramadan nah ieu jatuh tanggal hiji Ramadan melalui ijtihad jelema diboyong ku pamarentah sehingga atau aku musuh di penjara hese informasi tanggal 1 Ramadan informasi diutang dihitung melalui ijtihadnya eta tanggal hijina teh mangga bae masalah tah kitulah tanggal hiji Ramadan nuku urang bakal dilaksanakeun melalui ijtihad hisab qat'i mangga bae
wajib ka jelema anu bisa utang hitung dina hisab ngalaksanakeun hisabanana ngalaksanakeun ilmu persilahkeun bahkan lamun aya jelema ngahisab yakin dengan hisabanana nah luntal ento kanu sejen geus saya kudu hisab hisab baula nyaritakeun ru'yat cek Habib Usman hisab teh kabagi tilung ke bakal napi buktieunnana aya anu imkan ru'yat jeung kadeuleu bulana aya anu imkan ru'yat teu kadeuleu bulana aya anu nya teu kadeuleu ye tetapi imkan ru'yat aya anu nya kadeuleu karu'yatnya gede hisab qot'i teh nya kadeuleu bulan teh nya imkan ru'yat pas artina imkan ru'yat kadeuleu nomor kedua imkan ru'yat naon kitu darjatani paksaro teu kadeuleu bulana langsung bae mangga bae aya deui hitungan teh cak hitungan mah imkan ru'yat tapi teu bisa dideuleu mah teu kadeuleu teh teu bisa dideuleu henteu bisa dideuleu teh gaem ngan boga keyakinan kana hisab qot'i mangga bae eueuh masalah itulah keistimewaan hisab dideuleu dina perjalanan adat lamun urang geus nempo kana perjalanan adat perjalananna bulan maka moal meleset sebab aya hitunganana geus kulantaran sesuai jeung adat sanajan teu bisa kadeuleu ta bulan bisa dijatuhkeun tanggal 1 Ramadan bae tinggal menurut hisab qot'i sabaraha darajah ieu taun ieu alhamdulillahirabbil alamin hitungan kaula aya kemudian hitungan di berbagai pondok pesantren Jawa termasuk pesantren-pesantren gede nu ngiriman data ka dia alhamdulillah dengan perhitungan sulamun nairen teu perlu dicaritakeun hanya datana aya perhitungan pondok-pondok pesantren Jawa Timur jeung Jawa Tengah anu manehanana nitip kita sama-sama melaksanakan puasa dengan ikut kepada hitungan ulama salafus sholihin perjalanan melalui perhitungan kitab Sulamun Nairin ialah data perhitungan data-data anu di sekitar urang Al-Wardayani kemudian Al-Hidayah pondok pesantren Ki Bustami jeung Lajnah Falakiyah Cakung perhitunganana hampir akur jeung perhitungan sejen termasuk simkuri perhitungan Sulamun Nairin teu jararauh darjahna tetep 2 darjah leuwihna aya nu meunang 38 darjah aya nu meunang 24 darjah aya nu meunang 50 darjah aya nu meunang 55 darjah berarti hampir 3 darjah teu perlu disebutkeun terlalu loba jasa ieu alhamdulillah dukungan Sulamun Nairin tina berbagai pondok pesantren anu nyana tetep ngajak kana nyeklan perhitungan ulama salafus sholihin sebab kuari Amerika geus ngajajah ke seluruh negara politik dijajah ekonomi dijajah budaya geus puguh dijajah karasa ku urang agama ge geus dijajah ku Amerika melalui baheula nu ku Gus Dur dicaritakeun melalui partai PKS lain lalagan nu mantap kurang ngomong PKS emang eueuh dasarna berdasar hati-hati sebab nyelunduplah Amerika mata kalau baheula disebarkeun kan lembaran-lembaranna hati-hati kuari mah geus teu kudu hati-hati cenah kieu geus nyaho atawa emang batur sia ieu pan Lutfi mah bener ya korupsi ge babarengan jeung sia geus kuari mah
cacadna geus jelas di jerona endek aya wahabinisasi pemwahabian di Indonesia ya subkenlah melalui kitu birokrasi mentak 10 undang-undang yang telah jelas akan berubah cak Gus Dur waktu jumeneng keneh Gus Dur ku hari karasa tolak tilu jadi hiji mui nu tadina mondok masantren ge ka babawa ka ditu aneh nu baheula mah keras jasa tiga bain kubro barangnyana aya di mui tetep hiji milu ka ditu terserah kulangan sakadar ngabejakeun anak angkat bisa dikitu non dijadikeun anak pribadi dibuat identitas iya karim Masya Allah waris jadi menang anak angkat anak pulung kabelah dieuna geus dilegalkeun nikah duaan bae deuk kumaha tutur kan lusus bakal 10 geus bantak kuari mah acak-acak nyusup lah ka tubuh pemerintah ngarasa hebat tuh masalah ieu mah keur carita hebat masalah mangga baik iya kitab salaf dikikis ceknya kitab salaf itu sudah ortodok tidak berarti lagi nggak ulahkeun nya nama maca kitab Durratun Nasihin nggak ulahkeun maca Riyadus Sholihin nggak ulahkeun maca kitab Takrib Fathul Muin Bugiyah ulah geus kitab-kitab anyar bae mentak kuari sapalak lagi hilangkan gantilah kuari kue pimeris gantilah ku nyukom mangga bae eta mah kaistimewaan tapi rumus takan menang ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Inggris persekongkolannya na. Sehingga perkacauan teh dimulai sababaraha taun kadi awalna baheula Muhammadiyah jeung NU teh satu suara pelebah rukyat bertentangan di zaman Orde Baru Soeharto istimewa bab rukyat kabelah dieuna ge masih kan kabelah dieuna mulai setik dilitikan darjah bertentanganlah antara pemegang salaf jeung pemegang modern sakadar carita mangga teh teuing sebab urang puasa teh melalui i'tiqadin jazim jihad nah kabelah dieuna diletikeun ketika orang menang 2 darjah tahun itu tahun cekcok nya namangan sakadar sadarjah leuwih hampir 2 darjah teh dijadikeun kuari mah kuari nyukum jeung happy meris 0 darjah sementara Sulam Munairen 2 darjah 50 2 darjah 55 aya nu menang 2 darjah 24 aya nu menang 2 darjah 35 nu mantap luar biasa pesantren salaf kok sampai gak dapat darjah wallahu a'lam nementak pemerintah jeung kru-kruna bakal nyaritakeun puasa perbo diperkirakeun seperti eta anu endek nyekel rukyat ge geus nyaritakeun rebo nu endek rukyat nyekelan rukyat geus ngomong rebo atuh salah ayeuna rukyat mah tungguan pemerintah ulah menyatakan rebo sahanu nyaho engke Senin rukyat sahanu nyaho malam Selasa rukyat kok geus menyatakan rebo ocaknya karena tidak mendapatkan rukyat atuh lain rukyat atuh lain rukyat tuh tidak mendapatkan darjah atuh lain rukyat tuh kitu mah hisab-hisab kene ngan nyekelanana hisab modern endek nyekelan rukyat ulah ngomongkeun rebo sejalan mata kerbot tuh menang darjah eta mah ngaranna hisab teh bego lamun hisab kakarak menyatakan ahli hisab qat'i mah akan melaksanakan ilmunya tanpa mengajak kepada orang lain hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri hari Selasa sebab 2 darjah 5 dakikoh hampir 3 darjah terbukti sababaraha tahun masih efektif masih hebat cakung selalu rukyat di atas 2 darjah rukyat nu kukula dicaritakeun
awalna 12 darjah. Ketika aya seseorang ruyat di bawah 12 darjah, laporanlah ka Ki Mansur. Ku Ki Mansur diralat kembali 9 darjah. Setelah 9 darjah aya nu ngitung 7 darjah ruyat, diralat kembali ku Ki Mansur. 7 darjat ruyat. Imkanur ruyat aya deui nu 4 darjah bisa ningali, diralat kembali ku Kiai Mansur 4 darjah. Lantaran lain hiji lain 2 nu neuleuh bulan. Kebelah dieuna ternyata 2 darjah setengah. Bisa kadeuleu. Nah eta teh ditingali ku jelema loba. Diralatlah darjatani fa aksara sampai kuari. Anna hadda imkan ruyat darjatani fa aksara. Tinggal di deuleu bae tuh coba karangan Ki Mansurna sababaraha kita mangga. Tinggal di deuleu bae atuh karangan Habib Usman Jaloba Jasa karanganana jeung tukilanana atuh tinggal di fotokopi bae beus hayang mah asal becus bae sia macana. Atuh mondok henteu naon henteu maca teu bisa. Atuh jana kumaha atuh mebes bae atuh sia mah. Karanganana geus sama. Boh, deuk dina kitab Iqazun Niyam bangga, deuk kitab Ruyatul Hilal mangga karangan Habib Usman. Wah, loba jasa. Jadi dipatok warima bi anna hadda imkanir ru'yat ialah darjatani paksaro. Dibuktikan ternyata 2 darjah leuwih selalu ru'yat dilaksanakanlah di Indonesia di zaman Orde Baru, ternyata efektif luar biasa. Menyatulah organisasi Muhammadiyah jeung NU dengan memakai dasar Sulamun Nairet terus-terusan istimewa. Teu pernah bae teu karuyat. Kakara kuari bae teu aya perbedaan politik kepentingan Muhammadiyah jeung NU. Kulantaran NU merasa dianaktirikan, nu baheula NU teh diais ku pamarentah, diserobot lah ku NU lah ku ari nu dianak emaskeun. Muhammadiyah dianaktirikeun, misah Muhammadiyah boga cara tersendiri. NU anu geus oleng dina kaorganisasianana oleng teh jelema-jelemanana NU nama sakitu hebatna. Kumaha kaolenganana terbukti di sababaraha macam nu masih kene di mata urang anyar kene kok orang NU milih atur. Ieu mesti nyata ieu mah kecarita agama kan NU mah organisasi sosial keagamaan. Lamun dek atas samakan NU ulah bisa dibeli atuh tiba heula ge konsep jeung komusna NU bisa dibeli untuk salah satu kepentingan. Etalah nu mantak NU kembalikan kepada Hitoh 26 teh. Geus berontak NU ingin mengembalikan kepada Hitoh 26 supaya ulah dibeli. Jol be di Banten. Sebutan ulah ngaranna. Sebutan ulah. Emang sia mah blon. Tutup kudu nyaho jasa nu diserang orang NU dibeli ku atut di Tangerang huluna doang NU dibeli ku atut teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna fitnah ngan apakah nu kos kitu orang NU teu lain organisasi sosial keagamaan secara mutlak merontak kembalikan ke Hitoh 26 Gus Dur teh kembalikan ulah aya sangkut paut jeung politik tapi kan teu bisa. Buktina atut iya eta keur carita di provinsi urang sugan di provinsi Batur Banten sarua sugan di Jawa Timur mah teu Alahadin Sawa sarua bae sugan atuh di luhur mah teu kok cenah kiai bangun ekstrim ka NU padahal mah orang NU pan kula ngobrol jeung penggede NU ketika endek haul waktu endek muktamar NU hari Sabtu nyana daratan tiluhur lain NU ti handap lain tiluhur lantaran endek haul kabeneran bareng jeung muktamar NU nyana lah dongeng kiai milih siapa kula dibejakeun kalau pilihan saya secara pribadi ini. Kenapa nggak milih ini begini? Makanya nggak milih ini masa ada muktamar kok dipanggil duluan kemudian ngobrol kelihatannya serius bener. Udah nggak usah banyak ngomong. Eta jelema na hirup keneh kuari. Nu daratang ka imah kula. Kuran teruskan obrolanna begini di NU tuh teng. Kok tahu Pak Kiai? Oh siapa dulu?
ya udah, nggak usah ada muktamar, cekula nggak usah, yang menang pasti ini, pilihan saya mah yang ini. Kok bisa begitu? Tuh udah kelihatan langkah-langkah aja. Oh ya udah nggak usah dipublikasikan. Enggak, paling di pengajian doang saya cerita dikit-dikit. Tuh jelas hari rup keneh berarti geus teu murni. Ketika ayat tokoh NU kula dek diajak gitu diasupkeun ka salah satu untuk memilih ente kula mah. Ini kan menyatu dengan kiai di Jawa anu yang kos. Enggak saya mah enggak. Ini bantu, ini NU kita. Oh iya, siap membantu NU asal sesuai dengan nurani saya. Keinginan kiai bagaimana? Dibejalkan ku kula. Gini. Geus lain di luhur bae di Banten ketika orang Jawa pemimpin ketua NU na kula ngomong, saya siap di NU asal gini nyana teu siapeun. Eueuh sen ti dituna. Eueuh sen. Nah, ketika kos gitu, ya udahlah, kiai doanya aja. Atuh ngapain muktamar? Yang jelas masih yang menang ini. Berarti kan geus. Nah, kuarina kos kieu lah. Ieu mah pada urangna bae mah. Pada urangna bae maksudna. Engke mama ngomong di itu pada urangna deui. Engke ceramah di itu pada urangna deui. Kos kieu lah kaayaanana. Naon salahna? Jak Qur'anna eta keneh. Muhammadiyah kitabna Quran, NU kitabna Quran, HTI kitabna Quran, berbagai organisasi FPI kitabna Al-Quran, kitab Islam Hurud kitabna Al-Quran, Ikhwanul Muslimin kitabna, berbagai organisasi nunggaran Islam kitabna Al-Quran, hadisna nu sahih Bukhari Muslim kabeh eta. Kok ketika melaksanakan purna berbeda-beda kurang kudu tingali ka orsinilanana. Geus panjang mun nyaritakeun kos kitu mah panjang. Geus hareudang bakal. Geus ieu mah ku henteu ngahijina Muhammadiyah jeung NU berarti kan ngabogaan kepentingan kitu bae pasti jasa. Lain sakadar pasti puas. Lain puas aja. Puas. Geus teu deui tah hese aing ngomong. Berarti dengan kepentingan etalah kahijab kurang nu dihandap bingung ikut kemana tuh dia Muhammadiyah ge dina pelebah ibadah nama sarua ka Gusti Allah. Adapun tama urusan perbedaan urusan puruna memang tiba heula tama urusan kunut urusan usoli urusan tahlilan. Tetapi puasa mah kan akur puasa mah deuk kumaha deui enas tama tuh nek milu ka NU kos kitu nek milu ka Muhammadiyah aing mung mesti pajar Muhammadiyah. Lepaskan atribut NU jeung Muhammadiyah tanpa make atribut aku Muhammadiyah aku NU ulah make nu kos kitu geura urang cekel kitab nu asli. Adapun kebenaran akur jeung Muhammadiyah lain berarti urang Muhammadiyah. Adapun urang akur jeung NU lain berarti urang NU. Pelebah dinya mah aing mah akur jeung ulama titik beres geus kos kitu. Lamun ke siapa tama Muhammadiyah moal aya anggeusna kajian kumaha ge siapa NU moal aya anggeusna tama kikituan maningan ge urang kaluarkeun buku kaluarkeun baju NU kaluarkeun baju Muhammadiyah mun kukula terus dicaritakeun panjangna kabina-bina sebab aya dulur kula di luhur dimui boga dulur dimui ge boga dulur boga anu selalu memberikan informasi Muhammadiyah ayah di luhur sarua bae urang Jogja lain adik kulana tapi sekitar adik-adik kula nu boga pesantren pondok pesantren Haji Mahasiswa Al Musin Yogyakarta kakana jadi orang elu meleg-meleg anu selalu utar atur ketika muktamar manehanana selalu mere informasi nyanana geus saya informasi kieu ka kula kok jadi begini ya Kiai. Saya nanti mau konsultasi dengan sabar kali konsultasi. Bantu NU siap. Tapi kok ke NU jadi begini nyana nu ngomong gitu nyana nu ngomong gitu deh. Kok jadi begini ya? Itu terserah di situ. Udah kumaha coba. Mantak teu perlu kukula dicaritakeun jerona. Nu jelas deuleu ku urang gerakan mana ku ari NU. Urang NU. Ideologina maksudnya sanajan teu ikut praktis tapi di jerona mah nya teu dibeli ku sakadang atuh. Atuh aing mah senep ka orang NU bantak loba orang NU embungeun ka imah kula
Oh, aing mah cenah kayak mah kiai mah jatuh aing teu penting-penting amat ya kasih ya. Tuker jadi musuh we tolol. Saya tolol sia teh aing. Tolol kabehan atuh aing kabehan onem berjamaah teu masalah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah nu agung kas kitulah. Kaayaan anak lepaskin coba atribut Muhammadiyah jeung ulama ke atas nama NU jeung atas nama Muhammadiyah make atas nama salaf ulama salafus shalih jatuh menurut hisab qatimah irtifaul hilal 2 darjah 50 daqiqah yaumul isnin Yaumul Isnina malam Selasa maksudna 2 darjah 50 daqiqah 1 hitungan cakung kuari ieu hitungan Sukabumi ahli falak Sukabumi di luar kitu Alwardayani lamun Alwardayani warudoyong termasuk sarua jeung Al-Hidayah Kibustomi menangna itima yaumul isnin 1 11 koh 12 ni bahasa palak tau bahasa mah ni pokokna al-irtifaq lailatul salasa 2 darjah 24 daqiqah 24 sawani al-muqsu 9 koh 37 ni 30 genep lis kan si Elis sawalis Nailah hitungan palak Alwardayani sarua jeung Al-Hidayah Kibustomi hampir akur jeung kula kan kula mah menangna rada gede 2 darjah 38 daqiqah ieu mah 24 gedean kula 20 darjah leuwih kemudian cakung iya cakung mah menangna gitu naon gitu ngaranna 2 darjah 50 daqiqah gede macakung matu ya itu jadi 2 darjah 50 daqiqah masyaallah karim 16 Juli menentukan 16 Juli menentukan arah kiblat mun hayang nyaho ya dilampirkan di dia hayang nyaho lah arah kiblat anu jelas ya malampiran tambahan cakung ya 16 Juli ya bakalna ya kita menentukan arah kiblat pada jam 16.27 WIB Jakarta 16.27 jam 16 jam seberapa jam 4:27 berarti hampir setengah 5 nancepkeun urang benda dirinya tek ieu mah di luar uyat di luar hisab mengenai 1 Ramadan kiblat ieu mah tancepkeun ingetkeun tah tanggal 16 aya 2 engke ngan ieu mah salah sahijina bae mun urang aja palak mah bakal nyaho 16 Juli tahu sekitar jam 4:30 tancepkeun arahna sesuai akur bakal jeung matahari catat di dinya tah dicatat cenah ieu kiai keluar di Tajong poho kita 16 Juli endahan 16 Agustus atuh tah 17 Agustusan masyaallah karim tuh ya yelah gitu leuwih tina lampiran lalai ya Allah. Jadi jatuh malam Selasa 2 darjah 50 daqiqah Jawa loba ieu mah nu alalakur sebab tahun ieu epimeris jeung nyukobna teu benang darjah nya kaget mentek pada ngirim surat ka dia kok bisa begitu ya tuh enggak tahu saya mah orang bodoh udah pokoknya saya mah dengan kebodohan saya lah saya mau ikut dengan kebodohan saya ieu mah nyana 2 darjah 52 Jawa ieu Jawa teu kudu caritakeun pesantrenna sebab loba jasa muridna ieu di Tangerang teh Banten moal jasa ieu mah ieu Jawa 2 darjah 52 daqiqah 51 sawari di atas ufuk 2 dan selanjutnya kemudian Jawa Tengah kene pesantren gede kene ieu nu nyana ge bingung kok epimeris enggak dapat darjah sekian nama nyuko maka saya kirim surat kepada Bapak Kiai
Jawa Tengahnya pesantren itu perlu diceritakan gede murid loba jasa di Banten mantap jangan ngirim surat cuman kulang mau nyeritakan pondok pesantren jeung kiaina sarwanya naga ieu adalah kitu dua darjah sarua bali 50 dua daki ko sarua galede ya Jawa Timur aya Jawa Tengah aya Jawa Barat Walwardayani aya kula ge ngitung Banten ge aya ieu sakadar carita ilmu falak sulamunairen anu berbeda hitungan jeung nyukum jeung epimeris lantaran nyukum mah teu meunang darjah geus nyana anu endeup nyekel hisab nyukum lain ruyat hisab nyukom berartinya nama kerbo ruyat mah ulah waka dongeng ruyat engke ruyat mah nu nyekel hisab qot'i buktikeun malam Salasa nu nyekel hisab nyukom buktikeun ngabuktikeun malam Selasa jeung malam Rebo malam Kamis los deuleu ku sia henteu kudu deuleu di ditu di dieu bae di deuleu ge sagede kebo ge bakal ge gitulah cerita tentang hisab jadi kesimpulanana ulah loba nanya ka kula dek menyatakeun besing ke rabul nanyakeun kiai dek kuasa naon ulah diturutan kula mah ngan dek menyatakan nuturkeun hitungan ilmu kula atas hitungan Sulamunairen meunang ngaji di guru kahiji Ki Mansur yakni Papih Ki Jazuli Cipanas nu baheula akur saguru jeung Ki Soleh Gandaria jeung berbagai kiai-kiai nu sejen nya terus ngaji kadua kali deui di Kubang Kiai Izudin nah ieu jatuhna adalah pada hari Selasa geus kula mah dek puasa secara pribadi we Salasa adapun ke bapak-bapak ibu-ibu mangga dek ngadengikeun pamarentah ilu pamarentah leuwih bagus ndek kitu make ndek nurutan kula sabodo ngan kula mah ngajak mah henteu beusi pajar ngajak henteu kula mah geus percaya jasa kana ilmu ulama geus jadi diturunkeun ulama lah pae hirup gedeg jeung ulama bae geus di akhirat lagi semua make ilmu nyukom-nyukoman geus make hitungan-hitungan ulama ya kemudian loba jasa catatan-catatan gitu tentang ru'yat mengalir ka dieu nu aneheun teu beunang darjah teu perlu kukula disebutkan lantaran loba jasa sebab geus wayah dahar sigan nama ieu lain lebah gitulah kemudian atuh lamun ningali tukilan-tukilanana lawan sabatal hukmu kukula ditulis tapi tulisan anda berenana ieu teh ka bawahnya lawan sabatal hukmu indal hakim kitunya lawan sabatal saumu awil fitru indal hakim didinya lam yajuzil saum awil fitru kunaon eta litahawuri gaditu da litahawuri hakim wali ma'rifati panjang naon sebab li anal madar sebab nu jadi anggeran adalah al i'tiqadul jazim geus lamun urang mangmang atas keputusan-keputusan seseorang ulah dipilukeun mangmang atas keputusan seseorang ulah dipilukeun hatta keputusan hakim mangmang ulah dituturkeun maka Habib Usman ngejelaskeun dina kitabna Ru'yatul Hilal al-hisabul qati aqwa minar raibah leuwih kuat tibatan anu mangmang urang mangmang ka keputusan hakim ulah dituturkeun urang percaya penuh mangga urang ayeuna mah percaya ka hitungan seseorang kiai tuturkeun teu percaya ulah eta mah kos kitu bae kukula teh dibacakeun keteranganana teu kabawa meureunana ieu padahal panjang dirinya caritanana meureun
ku Gusti Allah ulah dicaritakeun mentak teu kabawa. Geus sakitu tah mah, jeung kukula ada geus dikumpat kempit, desa kumaha ngempit ka bogoh. Emang cenah kieu bobogohan loba omong sia lah. Aduh, masyaallah. Aya geus etik tadi dia. Dia cerita masalah puasa, nyaritakeun nafsu. Uruya fi masyru'iyati shaum diriwayatkeun dina disarakeun puasa Allah taala khalaqal aqla Allah teh ngadamel akal. Faqala cek Gusti Allah ya aqlu aqbil akal madep fa aqbal madep akal. Semegala cek Gusti Allah adil mungkur sia faat baro mungkur akal. Jadi akal baru kita ngaharep kita lukangan ya aklu naam ya Rabb man anta wa man ana anjeun saha kaula saha golal aklu cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti mah pangeran abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Tega damal kaula ka makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, hebat anjeun. Titah ngaharep titah mundur titah nukang. Ketika ditanya saha anjeun saha kaula anjeun ngajawab nu luar biasa anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa. Geus makhluk kaula nu pamuliana adalah anjeun. Wahai akal. Istimewa akal, kurang boga akal. Summa khalaqallahu nafsa, kemudian Allah teh ngadamel nafsu. Baqala laha, Allah ngadamel ka nafsu. Akbili. Madep anjeun nafsu. Ngarep. Falam tujib. Nafsu ngabaged pidaikeun ngaharep. Akbili madep anjeun nafsu tetep palam tujib didaekeun ngaharep saeutik-eutik acan. Masyaallah. Sumagolal hatuy ditanya deui ku Gusti Allah man anti wa man ana. Nafsu ai anjeun saha ai kaula saha? Kumaha jawabna ta nafsu? Faqalat cak nafsu ana-ana wa anta. Kula-kula tutuan-tuan. Ya Allah nafsu mah kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi. Laman tagfa'adzabaha bidari jahannam. Ku Gusti Allah disiksa eta nafsu mi'ata sanah 100 tahun digolotrokeun. Golotrok di neraka. Wah, geus pohara summa akhrajaha. Malaikat nafsu kaluarkeun bawa ka dibawa nafsu. Geus digolotrokeun di sana 100 tahun. Ditanya deui ku Gusti Allah man anti wa man ana. Hei nafsu saha anjeun saha kaula? Nafsu ngajawab da pas tadi bae ana-ana anta eta geus digolotrokeun 100 tahun ge masih kena ana-ana anta kene bae. Masyaallah eta nafsu. Summa ja'alaha fi naril cu. Warima ulah dibeulem make seuneu eta tapi seuneu lapar coba 100 tahun miata sana. Dibeulem make seuneu aya seuneu biasa aya seuneu lapar. Dibeulem ku sunol ke seuneu lapar. Narul cu ngaranna. Geulem 100 tahun geus dibeulem pasalah. Itaros. Man anti wa man ana. Nafsu saha anjeun jeung saha kaula? Kakarak nyana ngajawab anta rabbi wa ana abduka. Ngan teu make dhaif. Kurang keneh bae. Geus dibeulem ge masih keneh kos kitu bae. Nyana ngajawab ana al abdu wa anta rabb. Kakarak
geus dibelem ku senuju 100 tahun kakarak ngajawab model kos kitu. Numantak fa aujaballahu alaihi as-shaum bisababi dzalik. Allah ngawajibkeun puasa kusabab di jero awak urang aya nafsu. Mun ieu nafsu teu dilaparan kos tadi ka Allah teh anak-anak anta-anta. Gemantak deulekeun jelema nu tilok puasa pangajian masjid-masjidnya na deket masjid sugan wauh ka masjid atuh teu. Ku sebab naon? Sebab nafsuna teu pernah dibelem make senuju. Batur mah geus eueuh nu nanggap orkesnya na masih bajidoran keneh nanggap orkes. Padahal mah kuari mah geus lain zaman orkes, zaman internet. Kampungan anak ge kampungan ada deui jelema nu nanggap orkes nama kampungan jasa tam. Geus carita kokotaan ge nu nanggap orkes mah kampungan jasa tam. Dikerebeukeunana ge lantaran kampungan jasa tah mah handap jasa tah mah. Insyaallah lah dan ada ka jahanam lah insyaallah. Diwajibkeun puasa ku Gusti Allah, nafsu urang belum kunaon ieu kunaril ju' dibeuleum. Nomor kahiji. Nomor kadua urang ningali hikmahna puasa. Lumantak puasa dipardukeun 30 poe lantaran anak abana Adam alaihi salatu wassalam bapa urang sarerea Kangjeng Nabi Adam alaihis lamma akala fil jannati minas syajarah, dilarang Adam seluruh nu aya di surga silakeun ku anjeun dahar asal ieu bae larangan ulahnya. Kesimpulanna namanya nate terus digoda ku iblis di dahar. Jadi maksiat Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ka dunia. Iblis Adam turun Kangjeng Nabi Adam di mana diturunkeunana? Diturunkeun di India Hindi. Siti Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Geus panjang tamangke dongeng Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa mah ieu mah carita Kangjeng Nabi Adam terus sujud ka Gusti Allah. Datang ka ngalir urut cai mata. Masya Allah. Taye bakia min jawfihi nyesa di jero beuteung Kangjeng Nabi Adam. Dar salasina yauman aya ukuran 30 poe buah nu didahar ku Kangjeng Nabi Adam disebut buah khuldi anu ngajadikeun maksiat Kangjeng Nabi Adam sehingga Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka dunya letakna di India. Eta Kangjeng Nabi Adam teh langsung ceurik tobat ka Gusti Allah, diterima tobat ku Gusti Allah setelah kadaharan nu didahar eueuh di jero beuteung. Leungitna kadaharan nu aya di jero beuteung Kangjeng Nabi Adam 30 poe. Kakarak leungit tidinya beuki hampang 40 poe kakarak ku Gusti Allah irfa rosaka ya Adam. Tah nu mantak urang ge kadaharan carita kadaharan nu didahar ku urang dipuasakeun ku urang 30 poe laleungitan engke tah kadaharan nu teu pararuguh engke jadi hampang asal magribna bukana sing bener atuh ieu mah moal bener jangan nambahan deui sebab keur teu puasa mah tilok inget ka Bonteng Suri barang puasa Masya Allah dibere rujak ku pamajikan make gelas leutik marah ijang saya yang ke haji kira-kira tuh leutik amat kos teh nyaho bae sakidah hagana nu gede dibere emuk nu gede ijang saya yang ke haji 2 tuh siapa sok macem-macem bae hiji teu kuat aing mah cak pemajikan ieu mah sarua jeung nu di kandang urang. Kandang naon itu kebo. Kalau ngomong sia. Tuh ya dirapian urang puasa. Masyaallah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Sakumaha tadi law sabata shaum awil fitr indal hakim lam yazamil shaum wa lam yajuzil fitr liman syakka fi sihhatil hukmi itahawril ghadi aw lima'rifati ma yaqdahu fi syuhud. Gimana tetap puasa atau buka munggu hakim eta teh teu wajib puasa jeung can meunang buka bagi jelema nu mangmang dina kasohehan hukum hakim. Lamun mangmang mah ulah tetap kudu yakin. Ente yakin dengan keputusan hakim, mangga laksanakeun. Ulah datang ka teu dilaksanakeun, yakinkeun. Teruskeun keyakinan. Tapi teu yakin, ulah cilaka. Nu mana nu yakin? Geus lamun teu yakin, fadarul hukm ala ma fihi dzann. Mana nu urang boga keyakinan, operkeun kana keyakinan urang. Walam yanzurul hukmal hakim. Walam yanzur li hukmil hakim ulah neuleuk kana putusan hakim lamun urang mangmang. Lamun urang yakin laksanakeun. Mana nu yakin sebab sarua pada ngabogaan dasar. Kecuali teu ngabogaan dasar hukum, atuh sanajan yakin ge mikung tah mangkos kitu. Kula mah cenah yakinna ka kiai nu ieu bae. Poe naon nya puasana poe Kemis nya. Bukanna nya mah cenah ja puasana ngan 15 poe. Kula yakin jasa kadinya dah. Pantogeun teh mangkos kitu mah tuh. Yakin sih yakin. Nah jadi terang-terangan wae atas perhitungan sulam munairin anu mengalir luar biasa ya beberapa pondok pesantren Jawa Timur Jawa Tengah ka dieu oge ti sekitar urang anu nyana heraneun nyukum teu meunang darajat nyana tetap kembali lu tahun-tahun itu mah tetap jana make nyukum tapi tahun ieu mah lobana make sulam munairin. Gitulah keayaan ieu mah sakadar nyaritakeun urusan ilmu ulah salasa teu kudu nanyakeun deui deuk nuturkeun bae sabodo ente deuk henteu bae eueuh masalah kula mah nyaritakeun hukumna unggul kitu idil madar innama huwa alal i'tiqadil jazim jadi anggeran awas keyakinan anu kuat ibadah ka Gusti Allah tanpa disertai dengan yakin cilaka. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satahun teu karasa kurang dilakonan sanajan urang kapanggih unggal minggu per minggu urang kapanggih teu karasa ternyata horenganan geus satahun. Wayana sakitu dirina masalah kukumpulan orang ngaji per minggu jelas terutama kula loba ucapan-ucapan anu kasar ucapan-ucapan anu kurang merenah ieu mah geus bisa dipastikan jasa memang adat kula mah osok sogol padahal di jero hate mah eueuh sama sekali diskriminasi memojokkan dan lain sebagainya teh hanya nuturkeun ulama-ulama nu bara heula cek Imam Ghazali belah dituna Imam Syafi'i belah dieuna guru-guru urang ketika urang deuk nyieun naon bae kudu dihancurkeun heula urang deuk nyieun kue ditutuan heula karak dibentuk kuehna urang deuk masak sangu ditutuan heula karak dipasak ngaji geus sarua dijeder-jederkeun heula maksudna deuk dibentuk diarahkeun cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya cinta ka para zuriat Rasul supaya cinta ka para ulama salafus shalih geus diadonanana ngeunaheun ari geus diajur-ajurkeun bahasa tolol kula goblok kula eta mah sakadar ngancurkeun hate jang supaya nemah lempeng lurus geus hampura kasogolan kula kakerasan kula nu jelas ieu pasti jasa loba kitu naon ngaranna loba salah kitu keneh sanajan henteu ngarasa aya nu salah ti jamaah-jamaah
Nah insyaallah kula sekeluarga aya di Al Istiqlaliyah geus ngahampura jasa. Geus urang dek puasa silih hampurakeun ulah aya ieu jeung icu, geus ulah aya ragu-ragu sama sakali. Aya nu kaliwat masalah lebaranana insyaallah urang poe Kemis. Tadi bacakeun insyaallah menurut hisab. Jadi Salasa Rebo Kemis, Jumat Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo Kemis. Balikan di Salasa Rebo Kemis, Jumat Sabtu Minggu, Senin Salasa Rebo. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bakal haul Abah nu biasa urang lebaran Mis Jumat puasa tah nu puasa mah nyawalan Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Rebo Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo genep poe tah nya. Jadi berarti tanggal 7 tah urang lebaran Kemis ditambah genep poe berarti 7 tah Rebo Kemis Jumat tah urang haul tah malam Sabtu. Jadi berarti tanggal 9 urang lebaran Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis reta sapoe tah jadi Jumat malam Sabtu insya Allah. Mulai ngaji deui urang minggu katilu 2 minggu katilu. Jadi lamun urang poe Kemis Jumat 1 minggu encan, kemudian minggu nade encan, kakarak minggu katilu. Kos tu resep ngaji wae sia. Sakali deui mereka hiji ieu masalah itu hampuraan. Jadi simkuring hampura, kemudian atuh jamaah GKB insyaallah kukula di hampura. Doa terakhir atuh urang mudah-mudahan kabeh dipanjangkeun. Mudah-mudahan urang dibere kuat puasa sehingga engke urang bisa ngalaksanakeun ngaji deui sakumaha biasa. Kurang hadiah heula ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى أرواح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والقرابة أجمعين وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.